Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wasaminatu sareng ari anu kadalapana eta at-takbiratu pirang-pirang takbir indab tidail khofdi dina nalika ngamimitian turun liruku'i pikeun ruku wasujudi sareng sujud wa indab tidair robi sareng dina nalika ngamimitian cengkat minas sujudi tina sujud waya muddu sareng manjangkeun ieu jalma hu kana itu takbir ilantiha il julusi nepi ka paragatna calik wal qiyami sareng ngadeg watasiatu sareng ari anu kasalapana eta qaulu sami Allahu liman hamidah maca kana lapad sami Allahu liman hamidah sami'a narima saha Allahu Gusti Allah liman kajalma hamida anu muji ieu man hu ka Gusti Allah ayat taqabbala tegesna narima saha Allahu Gusti Allah minhu ti ieu man hamdahu kana muji na ieu man walau qala sareng lamun maca ieu jalma man hamidallaha kana lapad man hamidallaha man ari saha jalma eta hamida muji ieu man Allah ka Gusti Allah sami'a muga narima ieu Allah lahu ka ieu man kafa mangka cukup ieu kaul wa qaulu rabbana lakal hamdu sareng maca kana lapad Robbana lakal hamdu Robbana nun pangeran abdi sadaya laka eta tetep milik Gusti alhamdu ari puji ao Allahumma Robbana lakal hamdu atawa kana lapad Allahumma Robbana lakal hamdu Allahumma nun Gusti Allah Robbana nun pangeran abdi sadaya laka eta tetep milik Gusti alhamdu ari puji wabi wawin sareng kalawan make wau pihima dina itu lapad Robbana lakal hamdu sareng lapad Allahumma Robbana lakal hamdu qabla laka anu tetep itu wau dina samemeh lapad laka mil'us samawati anu minuhan pirang-pirang langit wa mil'ul ardi sareng minuhan bumi wa mil'uma sareng minuhan kana perkara sita anu ngersakakeun Gusti kana itu emak min syai'in nyatana perkara ba'du anu tetep itu se dina sabadana itu samawat sareng ardi aya ba'dahuma tegesna dina sabada itu samawat sareng ardi kal kursi sapertikeun kursi wasi'a ngalegaan naon kursiyuhu kursina ieu Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo sareng bumi wa ayyazida sareng kudu nambahan sahamun faridun jalma anu salat sorangan wa imamu qaumi mahsurina sareng imamna kaum anu diitung-itung kabeh rodina anu ridho kabeh pitatwili kana manjangkeun ahlasana kana lapad ahlasana wal majdi ahlasana ahli pamuji wal majdi sareng ahli kaagungan ahakuma ari panghakna perkara kola anu maca kana ieu ma saha al abdu abdi wa kulluna sareng ari sakabehna abdi sadaya laka milik Gusti eta abdun abdi lamania henteu aya anu nyegah eta maujud lima kana perkara atau eta anu maparin Gusti kana itu emak wala mu'tiya sareng henteu aya anu maparin lima kana perkara mana ta anu nyegah Gusti kana itu emak wala mu'tiya sareng henteu aya anu maparin lima kana perkara mana ta anu nyegah Gusti kana itu emak
walayan fa'u sareng teu aya manfaat dal jadi kanu ngabogaan kasugihan ayil gina tegesna sugih minka ti Gusti indaka tegesna ti Gusti naon al jaddu kasugihan lil itba'i karena turut kana pada melanana Kangjeng Nabi wayajharu sareng narikeun saha al imamu imam bisami Allahu liman hamidah kana lapad sami Allahu liman hamidah wa yusirru sareng ngameueusankeun ieu imam wa yusiru sareng ngameueusankeun ieu imam bi robbana lakal hamdu kana lapad robbana lakal hamdu wa yusiru sareng ngameueusankeun saha goeruhu salianti ieu imam bihima kana itu lapad sami Allahu liman hamidah sareng robbana lakal hamdu. Naam leres yajharu al muballigu ari jalma anu nganepikeun kana sora imam eta yajharu narikeun ieu muballig bima kana perkara yajharu anu narikeun bihi kana itu saha al imamu imam wa yusiru sareng ngameueusankeun itu muballig bima kana perkara yusiru anu ngameueusankeun ieu imam bihi kana itu kama sapertikeun perkara kola ngadawuh Imam Nawawi hu kana itu fil majmu'i dina kitab al majmu' li annahu karena sanyana itu mubalig eta nakilun jalma anu mindahkeun wa taba'a sareng turut hu ka itu Imam Nawawi alaihi kana itu maqala saha jam'un golongan ulama min sarihil minhaji anu tetep ulama anu nyarahan kitab minhaj wa balago sareng ngabangetkeun saha ba'duhum sapalihna ulama pitasni'i dina nyegah ala tarikil amali ka jalma anu ninggalkeun amal bihi kana itu bal istahsana balik tak ngitung-ngitung alus ieu Imam Isnawi hu kana itu pil muhimmati dina kitab muhimmat wa qala sareng ngadauh ieu Imam Isnawi yang bagi kana lapad yang bagi penting naon ma'rifatuha nganyahokeunana itu muhimmat li anna ghaliba amalin nasi karena sanyana kabiasaanana pagawean manusia eta ala khilapihi tetep netepan kana nyulayaanana ieu maqala fil majmu' intaha paragat ieu kaul Isnawi watarku hada sareng ari ninggalkeun ieu amal eta min jahlil a'immati tetep ti pirang-pirang imam anu bodoh wal muadzinina sareng pirang-pirang muadzin kabeh wal asyratu sareng ari anu kasapuluhna eta atasbihu maca tasbih fir ruku'i dina ruku bi ayyakula ku secara maca ieu jalma subhana rabbiyal azimi kana lapad subhana rabbiyal azimi salasan halna 3 kali lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi wa yazidu sareng nambahan sahamun paridun jalma anu salat sorangan wa imamu mahsurina sareng imamna kaum anu bisa diitung-itung kabeh dina tur anu ridho kabeh bitatwili kana manjangkeun Allahumma laka roka'tu lapad Allahumma laka roka'tu Allahumma nun Gusti Allah laka ka Gusti roka'tu ruku abdi wabika sareng ka Gusti amantu iman abdi walaka sareng ka Gusti aslamtu pasrah abdi khoso'a tunduk laka ka Gusti naon sam'i panguping abdi wabasori sareng paningali abdi wa muhi sareng sumsuam abdi wa udmi sareng tulang abdi
wa asobi sareng otot abdi wama sareng perkara istaqolat anu berat bihi kana itu ma naon kodami dampal sampean abdi lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi watu krohu sareng dimakruh ke naon al qiraatu maca fir ruku'i dina ruku wa ghairihi sareng dina salianti itu ruku membaqiyatil adzkari nyatana sakakarina pirang-pirang zikir goeril kiami dina salianti ngadeg kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep ieu madina kitab al majmu' wal hadiyata asyarota sareng ari anu ka-11 eta atasbihu maca tasbih fis sujudi dina sujud bi ayakulaku secara maca ieu jalma subhana rabbiyal a'la kana lapad subhana rabbiyal a'la salasan halna 3 kali lil itba'i karena turut kana pada melanana Kangjeng Nabi wa yajidu sareng nambahan sahamun paridun munparid wa imamu mahsurina rodina bitatwili kana manjangkeun Allahumma laka sajadtu kana lapad Allahumma laka sajadtu Allahumma nun Gusti Allah laka ka Gusti sajadtu sujud abdi wabika sareng ka Gusti amantu iman abdi walaka sareng ka Gusti aslam tu pasrah abdi sajada sujud naon wajhi dat abdi lilladzi ka'dat khalaqo ngad anu ngadamel ieu ladi hu kana itu wajhi wasawwaro sareng ngarupakeun ieu ladi hu kana itu wajhi wasaqo sareng molongoan ieu ladi sam'ahu kana pangupingna itu wajhi wabaso rohu sareng kana soca kana paningalina itu wajhi tabaroka maha barokah saha Allahu Gusti Allah ahsanal kholiqina hei dat anu pang alus-alusna ngadamel kabeh wa yusanu sareng disunatkeun naon addu'a maca doa fi sujudi dina sujud li khobari Muslim karena khobarna Imam Muslim akrobuma lapad akrobuma ari pang deketna perkara yakunu anu kabuktosan saha al abdu abdi min robbihi ka pangerana ieu abdi wa huwa sareng ari itu abdi eta sajidun anu sujud paksiru mangka kudu ngalobakeun aranjeun kabeh addu'a kana ngadua ay fi sujudikum tegesna dina sujud aranjeun kabeh wal hikmatu sareng ari hikmahna fi ihtisosil adimi dina nangtukeunana lapad al adim birruku'i kana ruku wal a'la sareng lapad al a'la bis sujudi kana sujud kama sapertikeun perkara pil muhimmati anu tetep ieu ma aya dina kitab muhimmat eta annal a'la sanyana lapad al a'la eta af'alu tafdil wasujudu sareng ari sujud eta fi goyatit tawadu'i eta fi goyatit tawadu'i tetep dina antekna handap aswar 5 karena perkara fihi anu tetep itu ma dina itu sujud min wad'il jabhati nyatana nyimpen tarang alati anu hiya ari itu jabhah eta asroful a'doi pang mulyana pirang-pirang anggahota ala mawatiil aqdami luhureun tempat tincakna pirang-pirang sampean walihada sareng karena ieu wad'il jabhah kana kabuktosan itu sujud eta abdola leuwih utama minar ruku'i tibatan ruku
paju ila tuluy dijadikeun non al ablagu anu leuwih bilagah ma'al ablagi sartana anu leuwih bilagah. Intaha paragat ieu kaol kitab Muhimmat. Wasaniyata asyarota wallahu a'lam bissawab.